Sia kunyuk-kunyuk aduh anjir nyari cangkeng teh aing sia. Bersama Kang Tri. Sia orang goblok. Heureuy atuh saeutik. Ngeri banget sia ku aing cabok keur sia teh kunyuk teh. Kenaon eta? Adi kan? Nya. Kenaon? Ada lain aku sia keur naon aing keur ngoyos. Ada motor atuh sia teh setan teh nya. Kumaha apa tuh saeutik? Banget sia tuh ku aing cabok Marah wae. bagus ya terusan gawe aing keur gawe di ruas geus kunyuk. Nah aing kalah di reueusnya. Kan aing teh minjem duit. Moal ngamuk kitu. Nah. Naon keur ruas aing deui? Moal tuh. Naon atuh sia geus bung bang bang bang. Iya, Bang. Naon ieu teh? Iya Bang ya. Iya naon siam ni rujit-rujit teuing kehe atuh ngomong masing bener. Sabar atuh sabar ulah jeung emosi. Aing keur gawe. Iya, Bang. Naon? Minjem duit, Bang. Minjem duit we sia. Emang aing bapak sia. Terus ngareurewas ka aing hinjem duit sia. Ayo wayahna ieu mah Bang wayahna. Usaha babala aing ieu ti isu aing ge can ngalarisan. Kan heueuy aing keur usaha. Usaha minjem duit ka aing. Neangan ka batur kan kumaha carana atuh lain ka aing wae peribahasa teh. Atuh ra saha deui. Ka saha we atuh neangan. Usaha kieu kos aing ge digawe. Yo lain teu hayang pan usaha teh. Ari eueuh aing naon pikeunna? Teu piraku eueuh mah atuh 200 we 200. Aya membeureun ku aing pake meuli soto we aing. Daripada nyeum ka sia mah. Teng pan aing ek ulin yeuh. Aing teh gablek duit montong ulin kehet ngejedog HS jeung nini sia HS 5. Usaha tuh sia na kumaha carana baba? Eueuh pisan ieu teh eueuh. Eueuh. Gablek aing oge. Nol pisan. Cabok di ku aing. Oh atuh. Anjing usaha kumaha carana tuh lalaki mah. Lah bisa sia. Bener eueuh. Bener wae sia teh nih rujit pisan. Wayahna ieu mah Bang ieu hayang ulin aing please ieu. Mending kana edit sia mesti pejet ku aing. Oh atuh eueuh. 100 eueuh. Kok sia sia. Goblok. Kepirang minjem duit mending dipersulit. Ya Allah, beungharkeun aing. Corong kejo nu kudu dikepret ku duit. Karena resel itu Tri euy. Kumaha lamun suang ulin ka doyok euy? Iraha. Iraha. Mah nya isukan mah. Kudu lagi mending ayeuna. Bari ngopi cek aing mah. Geura. Bareng kopina sok loba doyok mah. Dahareun sok loba ya teh. Wah, geus pokona mah. Oh ya, gitu teh geura. Loba sia dahareun. Arek. Loba dahareun. Ye, di luar doyok mah aing mah sok sebeur beuteung tuh deleng buat buncit ieu aing. Pokona mah sagala aya tipu tuh jengkol, asinan nu sakali ngaluwet teh bedos eta mah cok aing loba pokona mah. Janji lah erek mah kan itu ayu, erek ayu. Ayo, Bener. yuk. Beuteung maneh pan ami alus tah, beuki gede. Yuk atuh. Erek, Erek, yakin. yuk. Bising kena di tengah-tengah yang Bali. Moal. Janji. Suwer. Oke. Gaskeun. Pol. Yuk atuh, yuk uang kemon Arek. Erek yuk. Ya batu Yuk. sih teh. Gaskeun. Dahareun, pokoknya mah dahareun. Pokoknya mah rame, cek aing mah cek aing.
dahareun sok obat. Aya Moal susah dahareun mah luar doyok mah. Kumaha? urang mah aya perlu heula wa. Oh, aya perlu. Heeh. Oh, sok atuh. Tapi engke nyusulnya. Heeh, siap. Siap. Pak, Ye. ka mana? Ka Wardoyo, Ding. Kebenaran pisan. Kumaha gitu, Ding? Tadi uak doyok teh. Ieu, nanti keur ngala jambu. Heeh. Murag. Bener, Ding. Tuh wadul dewek eta. Bener naik naon ngawadul. Walah. Tah, ayeuna teh rek dibawa ka puskesmas. Oh. Aya heula. Tapi jadi mana teh butuh ajang berobatna Wardoyok darah-darah nya tangga jambu. Heueuh. Potong tuh cangkengna. Bisa lah saeutik paling ge. Aduh, karunya oge atuh euy kitu mah eta berarti perlu biaya tadi. Nya nya pan ieu. Duh, eta meureun biaya lagi lumayan gede nya euy. Ya pasti gede lah. Tapi kan ieu itu aya kumpul geuning, saalit-saalit. Mentak ek nambut heula kitu. Kumaha nya euy, da gede mah eueuh ngan ieu aya 150 mah aya. Teu naon. Mana naon? Moal engke digantosan ku Wadoyok. Ah iya duit mah euy tah. Tuh kurang teu leuwih 150. Nuhun atuh nya. Heeh, sarua sami-sami atuh. Heeh, enjing wae ngomong ka Wadoyok nya. teh. Kitu mah nya. Anjing. Cek Wadoyok ge usaha mah kana naon wae. Usaha ieu ge. Doyok, Wah Mang Jack. si Kipli ada ngajual motor. Nah, cek Bang Doyok kumaha? Nyantai kumaha aing ngajual motor mah. Keun wae dijual mah mana kitu ge butuh duit. Kan si Kipli teh babaturan arulah. Aneh naik ngajual motor, nah segan teu peduli. Jeung teu kumaha segala. Heuh Mang Jack pan meureun si Kipli teh butuh duit. Emang Bang Doyok teh butuh ku duit. Ya butuh atuh aing oge. Jadi, Bang Doyok kayak ngajual motor ieu. Aing mau ngajual motor, nah ngajual motor naon? Hah? Kan cenah tadi butuh duit. Heuh pan aing mah mau ngajual motor sih butuh duit ge. Salir. Tadi tidak butuh duit. Kumaha Mang Jack pancen Mang Jack teh ngomong si Kipli jual motor butuh duit. Eta si Kipli teh jual motor. Cek saha butuhan duit. Taman tadi cek Mang Jack na kumaha? Mang Doyok meureun cenah butuhan duit. Bang Doyok emang teu butuh duit. Ya butuh aing ge. Sarua ka jual motor deui. Cek si Kipli. Moal aing mana ngajual motor kumaha ngajual motor? Aing heran. Si Kipli teh naha motorna teh penting dijualnya. Kan manehna teu buka deui. Eta teh hiji-hijina motor teh. Ya Mang Jack. Mana si Kipli rek jual motor ge meureun butuh duit. Ai kitu nama, tapi kan manehna eueuh teu kan itu ka dieu meureun. Ieu masih kurang ejang ulin teh. Bensin, udud, madang. Masih kurang euy. Rasa deui ieu aing neanganana. Emang si Kipli motornya dijual sabaraha? Si Kipli yang jual motor lagi, nah jangan ada yang harga ka aing. Nah si Kipli yang tuh tanya ke lalit ka aing sih teh. Orang itu goblok teh paling tonjok keur punyuk teh. Tanya ke si Kipli saya cuma doyok nah nanyakeun ka aing dijual sabaraha. Atuh nu biasa we ulah morongos ka aing. Pan we ka jual motor lagi si Kipli nah sia nanyakeun harga ka aing. Si Kipli itu tanyakeun ke Aing Mang Jack cek saha si Kipli ngajual motor? tadi aya bejana si Kipli ka jual motor. Heuh meureun ngomong. Rek dijual sabaraha? Apa si Kipli teh ka jual lagi sih teh? Ya aku teu apal sia teh pan meureun bebeja si Kipli teh. Teu apal aing mah si teh ka Sing bener dijual sabaraha ceng ka aing butuhan. ka si Kipli tanyakeun deui sia. Anjing teh rada deui suka. Jual motor kan jual motor ngalian ke laki aku ini jabrot gitu. Pak, motor naon ulang-ulang juga baut 10. Hah? Temengguan iya si Uwa. Gua naon?
Kenungguan wae sule mana ka mana ding? Nah aja aya perlu. Aya perlu naon? Tadi wadoyok murag tina tangkal jambu. Nu bener ding. Heuh ayeuna teh butuh duit jeung berobat. Heuh sabaraha. Ih eta ek mere nginjemna sabaraha. Aya meureun ari kisaran 200 mah cugan aya. 200. Nyatena naon lah? Yo, nanti geran aya sakieu-kieuna. Nyatena naon? Nuhun ya. Ya, Engke da digentosan ieu ku wadoyok. ulah ngabohong. Benar engke. Dapat tambahan 2 atung. Jadi 3 atung. Cukup lah jangan makan-makan. Dong si gaya si Tris di ditu sih doi. Akhirnya doi. Samperkeun ku aing. Tri. Keur naon di dieu maneh? Alah, euy. Je, aya waule. Nah di dieu sih. Kumaha urusan teh geus beres urusan naon ya euy? Aduh, aing. Urusan naon euy? Lah, urusan keluarga saeutik waule enggeus ka wadoyok. Pugu urang teh erek ka Wardoyok, tapi tadi teh papangi di jalan yang si Oding. Nyebutkeun cenah Wardoyok teh ragrag dina tangkal jamu. Lah, tadi ge aya ka dieu ka urang si Oding mah. Nginjem duit 200. Anu bener. Lah, wadul. Je, teu percaya apa? Je, atuh urang berarti tadi ka urang yang nginjem 150 dan nyebut nama jang berobat Wardoyok. Cenah kitu. Sarua ka urang bebejana teh jeung berobat ka wadoyok. Ayeuna mending keneh kieu amih puguh cuang tempo Kang Doyok teh. Kitu nah bener ragrag kitu nih teh tanggal jamu. Hayu atuh wa, cuang longok. Tuh yeuh. Gimana, Wak? Sehat ya teh teh? Alhamdulillah. Nah, cenah tadi si Odi nyebutkeun ragrag dina tanggal jamunya. Nah, heueuh Wak cek si Oding ragrag dina tangkal jambu. Saha nu ragrag dina tengah jambu? Wah, pancek si Oding ragrag dina tangkal jambu ek dibawa ke rumah sakit. Tadi bebejana. Nah, saha nu ragrag dina tengah jambu aing mah tadi gaya si Odin ka dia nginjem duit. Wah, aing teh dibere da eueuh. Alah, berarti sih katipu atuh. Sia katipu sabaraha? 200. Aing 150. Tipu naon ieu teh, Wak? Waduh. Pak urang yang nginjem moal 150. Nginjem naon? Nginjem duit. Ya, kumaha? 200. Aing ngomong aku mah. Nyebutnya jadi yang pengobatan. Wadoyok dan ragrag dina tanggal jamu cenah gitu. Ah, si goblok wani-wani. Tadi teh ka urang teh nginjem duit 100 ya teh. Itu aing jangan. Wah, mau balik ya, mah. Jangan mau balik. Ayo, lanjut jangan. Ayo langsung jalan. Melengap ya mah orang. Si goblok nawawanianan itu si Soding. Si atas di mana Saroding? Tas ulin atuh. Masih aku mah ket. Kumaha naon? Nah kumanaon babel sia ket. Ari sia tadi nyebutkeun aing ragrag dina jagal jambu pada naon ket. Nah, pan aing tadi dititah ku Bang Doyok na kumaha? Nah kita Bang Doyok kumaha aing goblok nyebutkeun nah dititah naon aing sia. Depan tadi titah usaha. Usaha segala ini ku batu babal. Usaha sia teh ka bengkel naon atuh sia teh. Bukan sarua eta ge usaha. Nah usaha naon sia babel eta? Heuh usaha nipu jalma. Pan cenah naon we kana usaha mah? Yo, babel sia aing teh ngajarkeun kitu kayak nita usaha sote aing usaha sia. Erek ngojek ek naon ari sia ka kana batur. Nah, si Soding ya di dia geuning. Alah. Hampura da tadi dititah ku Doyok. Dititah naon? Sia aing nita naon babel? Heuh pan tadi usaha cenah. Usaha sote aing mah nita teh ngojek kayak sia teh gawe ngored naon. Sok Heeh. pikeun deui duitna. Dit. Wah, Geus beak. Sia yang dibawa penipuan ke kantor polisi. manipulasi sia teh kitu mah. Gantian heula atuh Bang. Teh sudi teh kudu ngagantian. Engke kurang di Sok gantian. kabikeun duitna aya keneh. Gede. Pan geus beak.
pakai ulin tadi. Bawa we lapor ke kantor polisi. Wah ini bawa ke polsek. Cuma Wah cek aing teh. Nah, hagri sian barang akana. Aing kudu ngaganti anak. aing pokoknya teu apal. Buka baju, buka celana, udar sendal, tadi kan HP. Bang, tulungan atuh bang. Si anu berbuat na aing kudu bertanggung jawab sok pikeun. Sia kudu tanggung jawab dah. Sok tadi kan HP lah. Kamu siang saya duit tebus ya. Buka baju, buka celana, sesuai aing ngomong tadi. Bang, Buka, sekarang buka. Ayo. Buka. Allah ajar nipu sih. Goblok. Taket sia jadi pelajaran atau sok numpani buka batur sia. Uyuhan sia ke kantor polisi keket. belum teh. Gara-gara haram cia dah. Di jajanan main dit, ulin jeung batur. Jadah hungkul.